Kening manusia mati komplit Kang nu matak di dia hirup kudu ngudag ilmu insan kamil mukamil hartina teh kudu bisa sampurna dina jeroning sampurna hirup mah kudu loba tatanya ulah nganggap enteng kanu leutik geuning akang teu bisa eta uninga teu acan puncak gunung Untara nyeta bujang higa kanyaring tingim-tingim. Ilmu panemu jampe pamake teh sok gerak ketrukeun mantri ketrukeun ku aja jangkungna dewek ngan ukur samat memuncanganana homo bobogaanana wah ampun Gusti jelema eueuh nu wani tangah euy era ajri sieun ayo mantri ampun Gusti bener imbalan janji yen salira teh leres pisan geuning pidununganeun kaula bener leres heug ai geus taluponaman heug so murungkut dewe tuh. Aduh. Gusti. Aya keneh kapanasaran. Ampun kaula nu. Kaula teh rumaos kumalungkung gede hulu. Satadina teu nanaon. Mugi tiasa ngahapunten karena pihak kalapatan kaula heug dihampura. Tapi aya syarat anu kudu dijalankeun ku anjeun. Naon syaratna kaula nu? Syaratna wayahna di Maespati teh hayang aya hiji patamanan anu luar biasa. Aya lahan anu kosong belah kulon pusir dayeuh Maespati hayang aya hiji patamanan anu beda ti nagara sejen kaula teh hayang mindahkeun Taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara. Ayeuna pas sore ieu anjeun kudu ini tapi subuh isuk-isuk dina brai panon poe teh eta patamanan Sriwedari teh Taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara kudu geus aya di Maespati. Teu kitu anjeun moal dihampura kalayan moal dijadikeun warga kaula. Gusti gening kieu ari kanu sombong si cepot si dawala Semar mung nyampurkeun kabeh jalma ngajauhan ngajarbengan pikeun ngabuktikeun ieu kasanggupan kaula. Batur pakumaha keun bae teu boga gawe ge kaluar rek mulang we ka kampung kaula. Kangjeng Rama oge rai sok rasana geuning kieu akang teh piraanan salah sakecap sombong tadina teu tulus boga gawe teh akang rai ampun teuing. Somantri pada ngabenuan ku jalmi-jalmi lumampah ngagandeang saja mulih kajati sampurna kapertapan nyuk-curuk suku gunung Mapelawang anu jungkrang nalungtik pasir nung kawing nete akar ngeming jangkar lumampah mulang kajati sampurna. Nanging di perjalanan dicaket alas Uwanawasa Bambang Somantri ningali kapayun aya nu ukey-ukeyan si horeng eta teh geuning rayi nanya eta sok rasana
anu parantos paningalina teh tepatos awas margi unga dinten ngan ukur cerik jeung cerik milarian somantri hoyong ngiring kapuseur daya. Aduh, sok rasana, sok rasana. Kang Mantri, hayang melu Kang Mantri. Kamana jalan ke negara Maespati ujang hayang milu Kang Mantri. Sok rasana sadasya akang Kang Mantri. Aduh, Gusti akang ieu teh akang ya akang rayi. Aduh, Sari pamatrining rasa suci pang diwincik perlambat. Aduh, sabaradara Musa prarai kiwa tengen daning tangan loro daning tangan sok rasana ya Kang Mantri tega. Aduh, sok rasana geus sabaraha poe maneh dikawit akang angkat ayi mios apruk-aprukan ieu teu patos awas ayi teh ceurik wae. Aduh, sok rasana hampura. Tu geuningan akang teh da can puguh ditarima gawe teh acan rayi. Malahan akang teh meunang kaprihatinan anu luar biasa. Ceuk ayi oge atuh kapandek saka nyeri saka peuri akang tega akang. Hampura sok rasana hampura akang. Hampura ayi mah meni cengceng. Hampura sok rasana hampura. Maneh prihatin dak akang oge prihatin. Kumaha akang ditampi damel teh. Aduh, nu matak henteu sok rasana malahan akang teh dituntut tina waktu ayeuna tina soal kasalahan akang tuh dituntut naon. Moal balik deui akang teh ka puseur dayeuh bakat tingku era jeung teu sanggup we deui. Kudunungan akang ku Arjuna Sastrabahu nyaeta dititah minahkeun Taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara. Akang teh bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan nyaho di eta Taman Sriwedari. Naon yang serikeun maneh teh? Tuh sagala rupa ge Kang ngaran-ngaran mawa dulur mah bisa aya batur pakumaha. Geuning sanajan akang sakti mandraguna kasep karempereng koneng lir dewa kamajaya lumungsur ti kahyangan geuningan eta aya we kalemahanana. Geuning manusia mah teu kumplit Kang. Nu matak di dieu hirup kudu ngudag ilmu insan kamil mukamil. Hartina teh kudu bisa sampurna dina jeroning sampurna. Hirup mah kudu loba tatanya ulah nganggap enteng kanu leutik. Geuning akang teu bisa eta uninga teu acan puncak Gunung Untara. Nyeta bujeng higa kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan. Ayi mah unggal peuting ge ka itu ulin teh. Wah, teu percaya akang. Teu.
nyanyahoanan ngimpi bener maneh mah dek disebat ngimpi mangga dan nu penting mah kenyataan tapi Kang Mantri janji naon ayi ulah tepu ulah papisah deui jeung Kang Mantri teu ngeunah hate teh jauh cek Kang jauh jeung baraya jauh jeung dulu